mun aya nu nanyakeun di mana Allah eta salah pananya kitu ka Allah. Jadi Allah teh teu bisa ditanya di mana Allah, bisa kan? Hartosna pertanyaan kitu teh teu aya ka Allah. Naon sababna? Dat Allah teu aya tempatna. Ari pertanyaan di mana mah pikeun perkara anu aya tempatna. Pikeun perkara anu butuh kana hiya jihad pikeun nganci. Seperti jirim urang butuh kana lolowong aka mun di dieu di madrasah geus pinuh bisa lebet urang teu. Eta tihang pinuh teu kan. Cisok asup akang kana tihang bisa. Teu da teu lolowong. Ta ari nu butuh kana hiya jihad mah bisa ditanya di mana, bisa. Allah mah teu bisa ditanya di mana. Jadi lu mau nanyakeun Allah di mana teh salah eta teh. Lantak lamun jalma teu nanyakeun di mana Allah eta jalma nyaho Allah. Ngan teu sakura anu teu nanyakeun nyaho. Da aya nu teh anu teu nyaho ge teu nanyakeun. Asok aya lin teu terang teu naruskeun. Aya. Ngan jalma nu terang ka Allah geus moal nanyakeun Allah di mana. Gitu kan? Sakurnu nyaho ka Allah moal nanyakeun Allah di mana. Ngan teu sakurnu teu nanyakeun eta nyahoeun ka Allah. Tah gitu kan? Da aya nu teu nyaho ka Allah tapi teu nanyakeun. Seperti kumaha kan? Listrik sapoe saputing beak sabaraha liter minyakna, aya pertanyaan gitu. Da aya, da listrik bacaangna lain ku minyak tanah teu kos petromaka. Tah kitu. Mata lamun ditanya di mana Allah? Repeh we akang teu ngajawab. Lain teu nyaho teu ngajawab teh sabab naon? Nyaho ka Allah. Teu kudu ditanya, teu kudu ditemalan eta mah. Da pertanyaan kitu mah eueuh ka Allah mah. Kunaon akang ditanya teu ngajawab wae? Atuh da eueuh pertanyaan kitu ka Allah mah teu kudu dijawab. Umawi tuluina atuh nu ditanya teh teu nemalan sabab Allah teu kakurung ku jurusan. Jurusan teh Kang Kaler Kidul Kulon. Pana ya Lin? Jurusan Merdeka jurusan Jakarta. Ka mana berarti? Menti Garut ka Kulon berarti. Jurusan Solo ke mana? Ka Wetan. Di Allah mah teh jurusan, Allah di Wetan di Kulon, cisok ngejawab. Allah teh ngan hiji, lamun aya di Wetan, Allah di Kulon atuh bener kitu mah. Allah di mana? Di luhur atau di handap Allah. Nah tak salah menyebutkan ke Allah bagaimana yang di atas, beri nunjuk ka luhur. Eta teh nyahoeun Allah itu teh kan. Nu sok ka Allah nunjuk ka luhur eta teh nyahoeun Allah kan. Di luhur ka Allah, ari Allah teh aya bilanganna teh aya nunggal Allah mah. Menangi nyembah sana hiji. Ari hiji mun di luhur aya di handap Allah berarti. Lamun Allah wah di handap, ari makhluk nu di handap sanu ngurusna si saha. Tak Allahu muhitun bi jamil makhluqat. Kabeh makhluk kaihatoh ku Allah. Tak teh bisa ditanyakeun, akang di jero masjid. Bisa ngejawab, "Jang, ari masjid teh di mana?" Tapi akang di jero masjid. Mah bisa ta ieu masjid eta mah teh hiji nu ditunjuk mah. Dari ngaran masjid Masapuratina. Teu bisa nyebutkeun di mana teu bisa. Dari jero masjid. Akang ka ihatoh ku Allah teu bisa nuduhkeun ka Allah Allah di mana teu bisa. Ngan lamun akang di luar masjid. Nah, bisa nuduhkeun mana masjid. Tuh, kalereun kuring.
kaleren tempat cicing kuring itu masjid. Sabab di luar aya makhluk nu teu ka ihatoh ku Allah. Da aya kan lamun aya makhluk nu teu ka ihatoh ku Allah berarti aya makhluk nu teu dijieun ku Allah. Mun teu dijieun ku Allah kusaha dijieun ci sok makhluk. Nah gitu. Jadi itu aya pertanyaan di mana Allah teh kan. Menanyakan di mana Allah.